Cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Hei para pemuda, hei para siswa, cager lahir, cager batin, jauhan narkoba, arak, whisky, donal, brandy, inek, heroin, morfin, ganja, nafja, naon mata kelenang kana hulu. Jauhan nu mata karuksa generasi muda teh eta. Keun bae di dieu mah tong diapalkeun. Ngan kuring yakin ibu geus wangsul ti dieu bakal ngarapalkeun di jalan. Cager baget bakal. Datang ka imahna masing-masing salaki nanya ti mana bieu pangaosan heula dina acara perpisahan barudak. Meunang elmuna meunang, saha nu ngomongna nana gerhana. Naon atuh elmuna eta salaki keur barang dahar ibu jaipongan cager baget. Insyaallah cek salaki teh eureun ngaji teh jadi gelo iman teh. Langsung saja kita tampilkan atau kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Nana Gerhana. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina bada'an lillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah. Nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa, nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu, nu pajejet dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah, nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya. Suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyepal sunnah, ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mondot kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti murbehing alam. Muga-muga gempangan urang sadaya sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena Allah. Birehing urang salaku manusia tungkul tempatna kaluluputan tangah tempatna kalolepatan sakapeuh mah janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Sekolah miwah reng-rengan. Anu kusim kuring dipihormat para tokoh agama, para tokoh masyarakat anu sambil lenggah linggih di ieu patempatan. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa
rekep deng-deng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Urang nyumput dina Gunung Simbul, urang cicing dina Gawir Silib, urang buka ku Siloka, sastra jeung sasmita. Yen agama Islam asup ka Indonesia teh ngaliwatan 5 bahasa. Kahiji Silib, 2 Sindir, 3 Siloka, 4 sasmita, 5 seni. Ari Silib bahasa nu disumputkeun kolot baheula mapagahan ka budak nyai tong cicing nalawang pantau bisi nongtot jodoh. Kolot baheula apaleun elmuna ngahalangan nu ngaliwat. Lamun barudak ayeuna mah jigana biheung apal. Mun dipapatahan ku nu bieu nyai tong cicing ngalawang pantau bisi nontot jodoh ngadon nyegak iraha mamah pantau bade bijung jodoh. Lol magrib cekolot baheula nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala nyirekom we jeung indungna jeung bapana matak eueuh kajadian anu matak jadi wirang. Cobaan ayeuna kajian sakola luhur papatahan ku nu bieu nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala jawabanana kadiekeun mamah sanekalana dicekek ayeuna keneh. Akhirna ku sabab teu geueung ku sanekala loba kajadian pelendung beuteung eueuh bapaan ta eta cujung sanekala. Ari Silib bahasa nu disumputkeun dicokot ku bahasa Padalangan anu kamasyhur anu jago dina ngadalang jelekong almarhum Bapak Asep Sunanar Sunaria. Bahasana di jero-jero dina pawayangan make jeung aya kakawen. Lamun dina bahasa kakawen sok aya geuning bahasa leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Hartina lamun hirup hayang jadi satria kudu leungitkeun diri datangkeun Gusti Allah. Tah kunaon urang sok papaseaan datang nafsu leungit Allah. Jadi nu ngaran hirup teh aya nu kudu disombongkeun jalma geulis ulagu meulis jalma kasep ulagu masep waktu maot mah ukur jadi parab cacing taneuh. Cobaan nu maot 7 menit bongkar deui tinggal tulangna. Lamun nu goreng taboro-boro 7 menit 70 tahun ge cacing mu ngadahar. Matak nu ngaran kahirupan teh di dieu tempatna naon nu rek diaku dudu disombongkeun ku awak urang. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega pangbalikan masarua gedong sigrong balik kanu nyaran kedong mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran sawah lega ge dikubur mah di sawah batur bari eta ge lamun aya nu hibah lamun eueuh membawa dipalidkeun jabatan luhur naon jabatan ukurkeun ku pensiun matak hakikat nu ngaran hirup lain nu kudu dialusan teh awak tapi kudu dialusan mah tah eusina tina eta awak hate ngaranna. Ibu hayang gelis babari teuing tinggal dibedak tinggal di lipstik make blush on gelis ngan keurna hawan beungeut gelis ayeuna haseum beungeut sabab batur moal ngahargaan wedakna batur moal ngahargaan lipstikna tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna maka barudak tugasna disakolakeun teh kumemeres akhlak sadeungeun poe ayeuna mah loba sakapeung ilmu luhur tapi akhlak eueuh kagurunya campah kakolot nepi ka poho seolah-olah hirup teh menang sorangan maka yakin eta ilmu moal datang barokahna dina hirup dunia jeung akhiratna. Silib tah kadua Sindir orang Garut pangabisana ai Sindir mah sisindiran sim kuring ngarokok Marlboro Black ku panitia dibere jarum keun we ieu ngadongeng heula da mere mah acan. Naon sisindiranana daun sampe make saos daripada henteu nyawios. Ceuk tukang son soloyong kapal udara ngarokok hoyong ngagaleuh tara. Di dieu aya budak parawan ti peuting nyaring ti beurang marojengja diputuskeun ku kabogohna. Naon sisindiranana sapatu butut lesotalina neng ulah camurutkeun bae cek ustad gantina. Ieu teh ngaranna sindir. Tilu Siloka. Ari Siloka mah silo lamun teu dibuka. Kolot baheula sok nyimpen sawen leluhureun panto naon eta urang bongkar. Sawen dijieuna tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias eta teh pelajaran hirup kolot baheula. Harupat ulah getas harupateun mun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu dibengku abong letah teu tulangan. Nah kan hirup mah hayang salamet bisa dicabok batur. Sabab kacugak ku harupat mah leuwih nyeri batan kacugak ku naon-naon. Lol nu jangkung disebut taraje. Lol jelema montok betekok bari pondok ieu teh awak atawa drum.
itu teh ngamuk nyokot paker jebrod karena tarang urang jadi batur nengeul urang teh lain kahayangna tapi bongan bibir urang pinuh ku cacianana sedangkan Allah nyiptakeun manusia lain keur dihina tapi keur dicokot pelajaran hirupna well dua asongan deui geuning ngaran harupat tojoskeun kana bawang beureum teh disiksi ku ibu geuning ceurik cinta kunaon ibu nyurucut cai panon perih simpulkeun kana ilmu hirup yang hirup manusia ulah coba-coba ngerihan hate batur ulah ngegerihan hate batur tong ngaragrageun darajat batur tong ngaledek batur tong ngahina batur ceurik geus itu tengah peuting kade kanyerina bisa napal ka awak urang mata lamun urang pinter entong make jeung ngaledek jelema bodoh nah urang pinter pan anak mah bawa-bawa boloho bawa-bawa pinter cek kolot bae ge tong yang serikeun upih ragrag batur nyieun dosana tapi naha urang anu gibahna sarua dorakana mata ulah kajebak ku goreng patutan batur ieu teh simbol tina bawang beureum tutup ku jukut palias disebut palias teuing taya teh lalakon agama nepi ka Indonesia teh ku bahasa kitu mata urang ulah leungitkeun bahasa budaya sabab budaya mah bahasa urang mata kuring ge hampura nyarita ku Sunda sabab ieu teh Jawa Barat teu mungkin Jawa Barat nyarita ku Indonesia ngan lamun bapa mah mangga atuh nah teu ku Arab lamun kuring ku Arab bapa jang Arab di lieur atuh nah teu ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh ibu boro-boro ibu abdi gimana ngapalkeun saja jalan mata tepikeun ngaliwatan budaya siloka kolot baheula anyar tina 45 anyar tina perjuangan anyar tina kemerdekaan sok ngayakeun nyieun imahna dijieunna tina genep kalima di tengah yang centihan hiji maka sakeur ngadegkeun mencit hayam ditapol-tapol kana 4 penjuru tapi kolot baheula bari ceurik kunaon eta Indonesia diibaratkeun hiji imah yen Indonesia terjadi lantaran aya darah-darahna para pahlawan kidul kaler kulon wetan mun Bandung Muhammad Toha mun Tasik Kiai Haji Jainal Mustafa lurus Pak tuh artina ieu teh Indonesia bisa ngawujud ke ladang para pahlawan urang nu ngocor darahna toh pati kadiekeun kamerdekaan mata ayeuna urang geus merdeka sing bebas nyicingan Indonesia sing bebas ekspresi di Indonesia sing bebas dina bersyukur di Indonesia naon sababna menang susah payah negara bangsa Indonesia kaopat sasmita mah sastra anu bogana urang Sunda leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria tah ieu teh sastra leuleui beh dituna aya deui bahasa sastra dinanya casna kertas bodas kuring motretkeun kereteuning ati nu disaluyukeun jeung bangsa ayeuna bangsa nu pinuh ku kacinta wan cinupi nu ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu batak timpu sapalebat na ingetan lalakon bangsa katukan sastra kan barudak ayeuna kadang-kadang mung nyarita Sunda teh da eta dicontohan ku indung bapana ari cicing gara luhureun gawir bibir gawir nulung kawing bapak jungkrang nulung kawang ai nyareta ku bahasa Indonesia awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur pan teu balik teh awas jangan main sisi solokan palid keh kurumuy akina ti kota cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik mun rek Sunda nu bener mun rek Indonesia nu bener silip sindir siloka sasmita kalimat seni tah Indonesia teh nepina agama teh lewat seni mana bukti itu di masjid aki-aki geuning takbiran aki-aki pupujian eling umat muslimin muslimat ayo urang berjahat les eueuh da migna butut maah salat subuh airat setengah genep maghrib ku seni Pak tong digeunggeureurkeun nah atuh cenah kikituan eueuh di Arab hampura urang urang Garut lain urang Arab silahkan dengan budaya negara masing-masing silahkan dengan budaya wilayahna masing-masing anggur urang jungjung wilayahna jeung budayana ku caraku masing-masing kakara bisa ngahiji panungan ku ibu ngapalkeun sifat wajib Allah 20 gede nyanyikeun
Nah metodologi studi Islam, metode pikeun Islam. Wujud kidamba qiyamuhu binafs wahdaniyah ilmu hayat sabah basar kalam qadiran muridan haliman sami'an muta hade yang marawis kelatihan tenaon ngawin hade tinggal nu dihareup aya kasadaran mere dinyanyikan pemenang pek baik. Sabab budaya adalah nada, nada adalah tradisi, tradisi adalah kebiasaan. Maka Indonesia boga kebiasaan masing-masing. Moal akur jeung Arab. Di Arab ngong adan langsung komat meuje. Nah setengah genep jelema geus ngawala di masjid. Cobaan di Garut ngong adan langsung komat, nu adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta balik si eta nu kukulun ge anger si eta. Aku cenah bapak mah yang juga orang Arab mah ngacobian. Di Arab tarawih nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz saputing tamat bandungan masjid ngaweled. Cobian di Garut nya ge kota santri ai tarawih jam 3 subuh mah da capek. Derat deuk eta imam nepi ka jam 3 subuh kuring yakin sapoe pinuh 2 poe jijing kerungan nyeri suku. Kalau bah ditanya mang teu ka masjid deui imam disarekan rada gelo imamna. Kurumuy we jeger bari make tato hiling cenah kukuring jadi imam teh dekul nu dibaca al-ikhlas we habet qul huwallahu ahad deh Pak. Nah da jam 8 anggeus da pada muji atuh kat ngagabruk teu sangka cenah maneh jeger oge ngimaman mah hade. Wah we aya jelema tahfidz Quran asup deui ka masjid digemok masjid lagi nah mumen di imaman kul heubeul. Inilah budaya Indonesia. Heeh. Mata kelalakon kehidupan setiap manusia tinang tu bakal beda. Kunci kehidupan maju jeung mundur manusia adalah eusina naon eta hate. Mata kunci sukses hirup, kunci beunghar hirup, kunci sejahtera hirup, kunci majuna hirup hate. Jelema bodoh sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah kabatur keur bodoh wae hirup kitu komo pinter moal teu ngaledekan batur. Maka paingan atau sekolah luhur tapi teu pinter-pinter si hatena kotor. Heeh ya. Keur sangsara panasan wae ku batur. Batur nyeun gedong nyeri sirah. Batur meuli motor ratu gaangen. Batur meuli sawah lus ka rumah sakit. Batur meuli mobil paeh di ditu. Naon eta panas baranan jelema nu panas baranan tong ngarep-ngarep bakal beunghar naha hirupna nyiksa sorangan. Batur meuli manehna hayang batur boga mobil nu sarupa manehna hayang nyiksa awak. Matak Islam datang teh keur ngabebaskeun hatena masing-masing nya ibu. Makana hate teh kudu bersih jiwa nu kudu kosong sagala rupa bentuk majuna hirup jeung hadena hirup iwati gumantung hatena. Ulah pernah orang kejadian ari cita-cita hayang jadi kades ai takdir jadi RT maka teu saeutik RT so jadi kades naha da kahayangna jadi kades. Ari hayang jadi kepala sekolah ai takdir jadi guru maka teu saeutik guru tapi so jadi kepala sekolah. Kunaon sababna kahayangna gede teuing matak jelema nu kosong hate teu boleh narima kana takdir pamere ti Gusti nu Maha Suci Allah Rabbul Ijati. Tarimakeun hirup mah gewat bersyukur. Lamun ibu hayang geulis ngareneng we jeung jelema nu goreng maka ibu jadi geulis. Ari ibu hayang geulis ngareneng jeung Desi Ratnasari mah kacau atuh. Nana gerhana kasep teh di Cimaung. Da turun maka rumah dinas babarengan jeung Wakil Bupati Bandung Sarul Gunawan dipoto daerah atuh. Naha jadi eleh urang. Batak bieu ge dipilihan we udah dipoto nu garoreng sok foto kira-kira nu kasep mah entong. Nah bisi eleh matak nu ngaran hirup teh lain urang sangsara lain urang bodoh lain urang goreng ngan bongan sok salah dina ngarendeng ceuk kolot baheula ulah lalajo sapatu tapi tempo mah jelema teu boga suku sabab meuli sapatu keur ngaharangan suku sapatu loba ai suku potong
Karena nahawan mata hirup kudu bersyukur ke Allah Ta'ala. Setiap manusia diberi milikna, diberi rizkina. Anggur hirup gerak kosong tong sirik ku pangaboga batu. Ilmu, ngaran ilmu dina awak bapak ge aya. Ngaran ilmu mah yeuh kajadian asal hate we kosong. Lamun jelema teu kosong hate, lamun bisa asa bisa, mun alus asa alus, mun daek asa daek, maka moal bisa narima karena ilmu batur. Nah dirina geus ngarasa sampurna. Nu aya ge ngadon eah-eahan haten, iya ceramah kitu. Aing ge bisa. Atuh na make jeung minta urang lain ku babatok maneh. Sing ngarasa kurang, sing ngarasa kosong. Sehingga Allah bakal nitipkeun ilmu, bakal nitipkeun kemajuan hirup, bakal nitipkeun kesejahteraan hirup. Lamun hate ngarasa kosong sabab urang mah bisa dibisakeun, alus dialuskeun, daek didaekeun, pinter ge dipinterkeun. Jadi tong diaku. Mata keur ibu-ibu wayahna lamun iblis teu sanggup ngajadikeun ibu jadi jelema jahat, maka iblis bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema ria dina ibadah. Dorakana mah sarua. Mata gerari renan nyeun status OTW tahajud. Gara eureunnan ngadeng-ngadeng kongkorong kanu teu make. Lain mah alhamdulillah. Hadiah dari suami 35 gram. Bari hareupeun jelema anu teu boga. Lumayan teh nganyerikeun hate batur. Kumaha cek tetangga singku bangsa tuh. Matak batur teh urang teh batur. Matak nu ngaran hirup batur ngajian urang nalika urang ngajienan batur. Batur ngahargaan urang nalika urang ngahargaan batur. Batur ngahormat urang nalika urang ngahormat batur. Ari urang mah sakapeung sok hayang dihargaan batur, ari urang teu becus ngahargaan batur. Well, bener. Ibu geus geulis lakor kebek make up dipake blush on ongkoh. Bering masang kaca eunteng gulak-gilak geuning aduh urang teh geulis keneh. Kaluar ti rorompokna masing-masing paceak teh budak tatangga, "Ye eta beungeut, deuk di kumaha ibu eta budak?" Deuk dicarekan. Nama ke jeung dicarekan kasigeung. Naha pedah budak nyebutkeun, "Ye eta beungeut." Kunaon ibu kasigeung? Bongan panyakit aya di ibu, ngarasa geulis. Coba lamun hirup ngarasa biasa-biasa. Heeh. Mata hirup ukur disebut pintar kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut pejabat ku rakyat, disebut kepala sekolah ku guru, disebut pengawas ku kepala sekolah. Mata hirup mah geuning sarua, mata teu kudu gintini teuing. Disebut pintar kuno bodoh, maka jelema pintar tugasna ngoncoran jelema bodoh. Tapi nah kanyataan geus pintar ngahina nu bodoh. Deuk ngahina mah teu kudu pintar jadi jelema belet ge bisa. Ya. Tuh, disebut beunghar lantaran aya si miskin. Matak jelema beunghar teh kudu bersyukur kudu miskin. Kumaha carana? Tulung anu butuh, talang anu susah, jahit anu teu teuleum, bere oncor anu poe, kudangkeun jelema labuh. Bisi batur kempleng patuanganana asongan beasna. Bisi imah butut pangomeankeun. Budakna teu sakola pangbiayaankeun. Tah ieu teh tugas jelema beunghar, Pak. Sabab nu beunghar mah nu miskin mah jasana gede. Lamun aya nu maot panggeulana nyokot pacul nyeun kuburan. Lamun aya nu maot panggeulana nyokot pasaran. Tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun nu hadir di dieu aya jelema beunghar tuluy mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga ngadamel kuburan sorangan. Tuh aya pasaran gitu gotong ku sorangan, taboeh geura muntol sorangan. Eueun nu nganterkeun ka kuburan juga aclok-aclokan sorangan. Angor manusia mah butuh ku batur. Mata kurang tong pernah goreng jeung bener ya. Pejabat oge nu di luhur butuh ku rakyat. Mana bukti eta 5 tahun sakali sok kampanye berarti butuh. Belaan diolok ku duit 150.000. Beas 2 kilo, minyak separapat, hayang naon eta ngolo rakyat supaya nyoblos. Bener. Bapak-bapak, ibu-ibu, coblos abdi, lamun abdi jadi insya Allah ayo geus jadi teles kok ingat gini. Hakikat mah ya nu di luhur pejabat teh butuh ku rakyat. Matak nu kudu ku urang dihargaan lain pejabat-pejabat teuing. Lain urang kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ke rakyat. Nah, apan manehna jadi teh dicoblos rakyat, lur. Bener ya teh. Sabil atuh da. Ari karek nyarita pidato mah enteng teuing. Pak kamari geuning diolo urang tuku beas 2 kilo, minyak seperapa, duit 150,
nah cek nana apa panitipna di abdi malahan ini kecan kabagikeun da sieun aya rakyat ayeuna deh bantuanana dicokot aya nyoblos poho deui geblus kasih komeng geus power hayang naon ieu hayang sebuah jabatan matak eueuh deui jelema nu bakal bahagia iwati jelema nu bisa syukur karena perkara karunia nu geus dibikeun ku Gusti Allah taala. Naon harti beunghar, naon harti miskin. Nu miskin leutik tugasna ge. Boga duit 10.000 nu dipenta ukur 1.000, tapi nu beunghar Pak. Boga duit 500 juta nu dipentana ge 5 juta. Matak hakikat jelema beunghar kudu bisa ngahargaan ka jalma anu miskin. Bener. Nana gerhana ge sarua ulah depon mana jadi ustad legeg deui biasa we bakal sim kuring lancingan biasa acuk biasa nyarita biasa sabab kuring teh manusia biasa lain manusia nu luar biasa matak sikap ibu ka kuring sok biasa teu kudu datang kuring mah jeung keprok emang Najapati gitu biasa sabab urang adalah manusia biasa lain manusia luar biasa well ya tuh maka lalakon kehidupan bab ilmu jalma bakal menang ku ilmu sehingga ibu ngalahirkeun anak 8 bulan prosesna 8 bulan 10 poe sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang paceak sang guru brag ripuh ibu ngandung teh tah kupingkeun Pak ripuh nang kuban sok sieun bitu nya ngigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap bener budak hese wae keluar cokot gunting dikeureut pan krek digunting cicing bapak mah tong bibiri digidigan da wadul nu ngarasakeun mah ieu ti ibu teu beres digunting dikiret patuangan dibelah dua cokot budak lalakon saha eta lalakon indung kanu jadi anakna bener mata keur ngalahirkeun teh hayang gigireun aya salaki geus borosot depan dicakar salaki gara-gara maneh mata bubar ti rumah sakit teh salaki terang cucut getihan 8 bulan prosesna 4 bulan 120 poe dina jero kandungan manusia geus ditiupkeun sagala-galana jodoh pati bagja cilaka ka ieu mah pi kepala sekolaheun mata guru tong sirik ka kepala sekolah geus takdirna ta ieu mah pi gurueun wayahna atuh nu lain ulah sirik ku guru naha geus aya patokanana ta ieu mah pi ustadeun geus ku ibu longok sim kuring aya merek pi ustadeun nya sok we teu naon sok teu aya da ustad mah abdi ge apal udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lo kuring pan jiga ojek online tapi geuning aya ku takdirna moal aya nu ngahalangan ieu kuring ceramah di dieu sajawa barat ka kurilingan oh berarti takdir kuring kudu jadi mubalig ti baheula ge hayang jadi kepala sekolah ngan ijazah teu boga maka ngudag takdir mah teu bisa dihayang-hayang teu bisa diembung-embung kun payakun Allah nu boga mengeus tarimakeun kana takdir masing-masing tong sirik ku takdir seuneu tah aya seuneu teh panas lamun jelema kapanasan ku milik batur manusia panas ku harta batur maka jalma eta moal aman tina hirupna akhirna teh begung awakna teh batur jabatanna naik punung nganda hirup mah memang kitu atuh bapak kepala lamun bapak ngadamel gedong isuk bakal aya nu ngomongkeun gedong saha eta nu hayang gedong mun bapak kepala sekolah aya nu ngomongkeun saha eta nu hayang jadi kepala sekolah lamun ustad aya nu ngomongkeun saha eta nu hayang jadi lamun tukang son aya nu ngomongkeun kusaha kudu boga son teu nabeuh-nabeuh jadi bakal aya terjadi sifat kejenjangan sosial sarupa kitu mata Islam datang ilmu datang keur meresihan penyakit hate bener ayeuna ibu nyakolakeun di SMP 1 Cilawu boga cita-cita ibu ka budak hayang naon neng sakola di SMP 1 Cilawu aya ujian di sakola lungleng lieur jangar ngarepan laptop tapi aya nu leuwih jangar tibatan eta nalika urang geus beres sakola leuwih jangar batunya ngarepan laptop leres mana bukti ka ieu korbanan
Keur sakola mah ongkos tikolot, saragam tikolot, baju tikolot, bekal tikolot, bubar sakola ngehuleng jentul. Nah, sabab kolot pere merena sagala-galana. Bener. Mata ujian di sekolah enteng teuing, tapi ayah hiji ujian anu leuwih di sekolah nyatana saberes urang sekolah. Mata keur manyangkeun ujian, tuluikeun sekolah. Eta teh keur manyangkeun ujian. Inungna beak sawah, inungna lu atlet kesa ngoprot, kolotna beak itu beak ieu mela anu ngaran anakna. Bener ibu? Lawal pan ayeuna aya program study tour bepiknik ku kajadian ayeuna kolot nu becuek cing atuh sakola teh make jeung study tour peda aya kajadian Subang bereunnya. Bari manehna mah mayar acan ngomong geus nu kieu eta siksik melik teh. Padahal takdir manusia mah bakal barareda. Bener ibu. Well pokoknya mah tah keheul atuh da. Keun. Ibu ngalahirkeun budak. Aya hayang boga budak soleh bari capek. Sok ku ibu pikir, miara budak jeung miara hayam da talungkeun miara hayam. Hayam paramna remeh dipacokan jajangkar tuluy ngenog. Sabaraha harga enog hayam di dieu? 2.000. Bapak teboga artos keur meuli rokok cokot nu hayam jual ka warung lumayan 2 batangan. Budak urang tuang nu alus-alus baju nu hade-hade enjing-enjing ngenog jug dagangkeun. Da moal pahayu atuh Pak. Lamun lain ku pendidikan, lain lamun ku agama, lamun lain ku ilmu, urang teh ternyata teu berharga naon-naon. Bari hayam mah kabeh ge manfaat, buluna diteutekan pulas warna bodas. Taufik Hidayat di Pangalengan jadi juara internasional lantaran ngagebugan bulu hayam. Dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tulangna tong dipiceun, karungan jual ka warung ibu jajan naon ngaranna seblak tulang. Hayam manfaat kabeh. Heeh. Matapna urang boga cita-cita hayang boga budak anu soleh. Nu kumaha budak nu soleh? Budak nu soleh teh budak nu surti nu ngarti kana perkara perasaan inung bapana. Moal aya nu leuwih dihargaan batan inung jeung bapana. Urang bisa sukses lantaran aya jurucud cai panon tengah peuting inung bapa. Urang bisa beunghar lantaran baheula urang dihina diledek nalika keur sangsara kolot nyurucud cai panon tengah peuting. Gusti sukseskeun pun anak, Gusti beungharkeun pun anak. Saking ku keung budak dihina batur nepi ka doa 40 peuting dipanjatkeun ka Allah Taala. Bener. Mata ayeuna urang geus beunghar ulah sok mapohokeun kanu jadi kolot. Situ percaya tah. Da ieu teh nu hadir di dieu teh atuh baheulana teh jalma barada gong. Hampura Pak. Bapak teh ngalaman 7 tahun, 8 tahun, 8 tahun, saha umur 8 tahun, 8 tahun pan bedegong. Gara di situ percaya. Nyai pangmecetankeun sirah majalangar, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Kela tuh bedegong geuning. Nyai pangmecetankeun cangkeng macarangkeul, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Ayeuna ibu geus kolot tuluy boga budak urang aya kolot urang geus eueuh. Budak titah nyai pangmecetankeun sirah, kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu? Mamam. Ternyata dosa kalau jadi inung bapak boro-boro akhirat, dunya kontan harita keneh. Leres Pak. Maka sukses na hirup, maju na hirup, bahagia na hirup, gumantung alusna urang kanu jadi inung jeung bapak urang. Heeh Bu. Naik beger, pan beger mah aduh cucungik beger mah hese di pager. Pager ti handap nolol ti luhur. Pagar ti luhur nolol ti handap. Kadang-kadang budak geus balagian mah kolot ditipu. Mak, uwi sakola teh bakal sonten. Naha, da aya mah kurikulum merdeka. Tuluy. Maknya deuk naon deui atuh mak? Abdi uwi bakal sonten bade kerja kelompok. Kapanggih kerja kelompok harapeun tak ka enteh. Atuh pelenung teh beutungna eueuh bapaan eta ladang kerja kelompok teh. Bobongok beger. Mata lamun kurang-kurangna pendidikan, kurang-kurangna agama, mata ibu tong sok ngabisani kanu ngaran guru. Cobaan ibu ngadidik di imah jengkelnya. Pikeun ka guru sarua, guru ge mata loba guru darah tinggi teh teh. Ngorbankeun waktu, ngorbankeun tenaga, ngorbankeun pikiran, melaan anak batur. Pan kadang-kadang anakna urang mah kadang-kadang teu kapikiran. Leres ibu? Tuh ibu-ibu kadenge
sedih atuh dah. Da zaman kuring baheula zaman keur lembut pun biang angkat ka sakola lamun perpisahan kieu teh ka guru teh nanyana teh dupi nana gerhana tos tiasaeun maca cenah kitu cek guru teh acan nah dari jiwir hareupeun guru atuh dan nu ayeuna mah datang ka sakola lain nanyakeun bisa maca jeung henteu dupi pun anak kengeng bantosan tah ayeuna mah eta pertanyaan. Cek kepala sekolah teh hapunten ibu neme diajengkeun meuni kitu ai tetangga meunang deui si eta bari gedong boga sawah lega kongkorong aya sawah loba budak sarakola nepi ka hayang bantuan ti pamarentah anu dititipkeun ka sakola cing mikir atuh aduh budak batur bari sangsara teu kabere budak urang bari aya kabere alus datang ke kepala sekolah bapak kepala sekolah sipulan mada nyaan sangsara malaratosa sekolah oge ukur maksakeun alhamdulillah kaeng bantuan pun anak mah lamun teh mah beunang bantuan entong bade ditolak pangyerenkeun we kanu hakna ibu teges asup kana pendidikan bersyukur ku harta jeung banda ngan hampura jarang nu kitu teh angare kajen beungharna nyana teh bantuan sadio. Wah, ieu mah rasiko nyarita kieu mah rasiko teu diulem deui. Ah, sabodo. Naha da kuring ge guru di ditu, guru SD. Ngalaman capena jadi guru, ripuhna jadi guru. Ieu teh anu berhasil jadi TNI, nu berhasil jadi polisi, anu baheulana dipariksa kuku. Kuku hideung jebrol ku jidar, ngalaman Pak. Cobaan sok ayeuna budak. Ayeuna mah lain hideung deui, dikit teh. Ieu teh ka sakola ditempotinna katongna wadah Kelly parfum ai si ieu de ka mana nya heeh mata painan Pak ilmu barokahna bareto kunaon baheula berkahna ilmu lantaran nyaho jasa ka indung bapa nu kadua apal jasa kanu jadi guru dihoak disentak ku guru narimakeun nu ayeuna dihoak disentak ku guru hampura jarang bisa narimakeun bener. Cara rape atuh hiji tah hayang ilmu manfaat hayang kebahagiaan akhirat hayang menang kasalamatan dunia hiji patokan alus ka indung alus ka bapa indung tunggu rahayu bapa tangkalna derajat baheula ibu minta duit ka kolot teu mere lantaran teu boga ayeuna mah ibu ngalaman boga duit hayang mere ka kolot ibu nu ceurik kunaon sababna kolotna geus eueuh geus ruku padung rap kulumah katuruban kana beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur bener matak dede yo siswa mundeknya ka kolot ayeuna ulah tanggal 22 diperingati hari ibu jepret dipoto jeung kolot nyieun status sayang mamah ayeuna mah wadah tara tongko inung hayang nyiwit maneh begitu tuh ayo cokolot teh ya mamah ge bareto kitu nah apaan abdi teh anak mamah berarti abdi teh netes segala-galana ti mamah pan ai kolot hese disalahkeun nya teuing loba godaan ayeuna teh zaman teh Pak budak disakolahkeun luhur kadang-kadang gawe hese nyaan kolot beak sawah beak itu beak ieu ari beres gawe beres sakola gawe oge kudu nyogok jeung nyogok kitu otak lamun teh mah di dieu aya para pejabat cing atuh para pejabat teh kudu nyaah ka rakyat ulah gawe dibikeunan ka batur kali-kali mah atuh bikeunan ka warga sorangan apan urang teh merdeka teh geus heubeul ulah tuluy-tuluy yang dijajah terbelenggu dengan ekonomi anu teu kieu Pak bener Bu palakon kahirupan satiap manusia sing hade ka indung sing hade kanungaran bapa indung nyasuh ka anak lembut matak nuluwi nyaho karena perasaan anak adalah indung lain bapa indung budak ogo tengah peuting rabu neng gitu cek urang Garut mah neleng nenggung gerak gede gerak jangkung gerak sakola ka Bandung gerak ngokolakeun indung
mangasuh budak teh kitu. Da aya nama lain atuh leutikana geus karawin, ai aral datang, budak ogo, laguna ge nu kieu. Budak ogo, terima kasih ku. Kumaha cek orok ai sia gelot. Paingannya ayeuna rada heuras, rada keras. Nah, eta da tula laguanana nu heuras wae. Matak paingan ku Allah dihargaan umaha indung kakara bapak sabab bapak can tatu ngarasakeun jadi indung. Matak anak nu soleh adalah nalika bersatu indung jeung bapak dina sikap dina mental, kakara genetik nu bakal datang adalah anak nu soleh. Nu kumaha budak nu soleh? Tah, budak nu soleh nu kadua nu ngarti kana jasa nu ngaran guru. Waqiru man tata'alamahu minhu, mulyakeun jalma nu geus mere ilmu kudu takdim kanu ngaran guru. Sabodo-bodona budak tapi ngahormat guru, maka hikmah bakal datang bisa maju ku bodona lantaran aya hikmah ti guruna. Tong nya campah ka guru mah neng, banyak guru dianggap babaturan atuh. Ulah waqiru man tata'alamahu minhu, baheula urang sumping ka dieu teu apal di naon-naon ayeuna mah jadi apa. Maka jeung nyaho geografi, maka jeung nyaho biologi, maka jeung nyaho astronomi, maka jeung nyaho matematika, fisika jeung segala rupa. Saha eta nu ngajarkeun guru geus ti hot-hat mere ilmu, maka barudak sakola kudu pinter ngahargaan guru, di dinya hikmah bakal terjadi. Manfaatna ilmu adalah boga hikmah kanu jadi guruna. Ieu teh nu dipararayun teh ieu teh sarukses teh kunaon? Ku ngahargaan ka guru. Asli Ibu. Dalam untuk bisa ngehargaan guru macantang tuh bisa kiat mata hakikat nu ngaran hirup guru, maka muncul budak soleh. Nu kumaha budak soleh? Datang cek bahasa Padalangan, Sabta Mustika Dharma Buana teng 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 ya Sabtanira. Oh kan baik noroktok sorangan ngadalang sorangan ya Sabtanira ya Sabtanira tah eta nu soleh naon Sabta 7 Pak TNI nya lamun di TNI mah aya Sabta Marga leres untung bener lamun salah geus bahaya. Lamun di polisi aya Catur Prasetya leres Pak. Alhamdulillah Gusti. Iya mah keur budak soleh mah Sabta Mustika Dharma Buana. Sabta 7 Mustika Jimat Dharma Kahirupan Buana alam dunia. Jadi ternyata budak soleh teh boga 7 jimat dina dirina. Kuring wantun di dieu nyaritakeun jimat, mun teu batur teu wani sabab sok aya nu ngacung. Akang boga jimat cing teh naon? Sakeresek. Naon eta? Batu ali. Disangkana jimat teh batu ali. Nah cinta mang batu ali disangka jimat, wah sakti. Kalau bang mana saktina tanggal 14 mulur sok di manian. Lamun bener batu ali sakti gorolongkeun kawalungan senamani ku sorangan. Oh palin, manya aya nu sakti palin. Lain jimat eta Pak, ieu mah jimat kahirupan. Angka 7 sakti langit sab'a samawati, 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi, aki-aki berdegong 7 mulut. Lamun duda hese jodoh mandi di 7. Nake kembang 7. Tuh nu ngalaman mah arapaleun angka 7. Cek bahasa kolot baheula angka 7 mun ngitung 1 2 3 4 5 6 7. Mun ku Inggris 1 2 3 4 5 6 7. Lamun ku Arab wahidun isnani salah satu arbaatun nomor satun tisatun sab'atun. Lamun ku bahasa Sanskerta eka dwi tri catur panca lasta sabta. Lamun ku kolot baheula jing guang geong tanu uncal ngarampeo tek tek berwek genjreng. Mata kula jang sakola sing luhur ngarapunten berwek salapan tuh. Jing guang geong tanu uncal ngarampeo tek tek berwek tu salapan. Genjreng 10 mun cireng 11 meureun teh ge. Angka 7 Pak. Sendiri tuh dah. Naon eta nu angka 7 teh? Urang Garut nu bogana ge. Baheula aya calung angklung dogdog reog tarawangsa sok aya rayak-rayak tos teu apati aya aya. Kumaha laguna rayak-rayak? Rende berem rende hidung eta rende. Beki beki
lawas 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 kaedanan eta reun cing sok urang pecahkan rende bereng rende hidung ala beneran rende kayas polen tangan beki beki ninem lawas 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 kaedanan bareng rende bet rende kayas lawas 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 kaedana tah eta teh dakwah ke zaman Jepang gitu Pak sabab zaman Jepang mah lamun ditambungkeun Islamna ulama dibedil matak zaman Jepang mah ka masjid teu meunang nah masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinuh kajeun nyawa ditanonkeun nari ayeuna nya masjid anu ngajaga tapi kosong berarti urang lain kajajah lain ku Jepang lain ku Belanda ku saha ku ngelud matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur musuh nu paling nyata mah awak sorangan nya naon eta reundeuk beureum-reundeuk itu keun neng teu ngarti reundeuk oge demal apa lalap reundeuk ayana ge di leuweung orang Garut di nu bogana tah mun barudak ayeuna mah teu apal reundeuk apalagi rana matak lamun ditutah nyanyi eta teh kalah kieu randa beureum randa hideung sehingga aya kitu randa hideung ieu mah reundeuk naon eta maknana tujuh jimat tuh kudu aya dina diri naon cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager bener singer jujur tur tabeung cager bener sing jujur tabeunghar ieu barudak karunya sasangaleun buat can anu mere cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar cager bener singer jujur tur tabeunghar tujuh otak kuring dipoto kieu teh naon da lain wel-wel tuh angka 7 pedoman hirup cager bager bener pinter singer jujur beunghar soleh keun di dieu mah cager ieu aya bager bener pinter nah gitu keun heula kalau sareng saha ibu ibu ai oh, alhamdulillah ibu ai urang teh pan jalma ari ngaran jalma mah lamun dibere duit teh atoh tak atoh teh ngaranna rasa berarti urang anu atoh boga rasa tapi kudu boga rumasa kumaha rumasana urang doakeun bu ai sing salamet lahir batin sing parot milik deukeut rezeki anggang balai jauh cocobi tah eta teh doa khusus kanu mere ari nu teu mere mah bae ngadoa sorangan mah cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager udah cara anu kadieu tuluy tur tabeunghar cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar atoh ya atoh ya setiap jalma boga rasa tapi orangnya kudu boga rumasa doakeun bapak-bapak ibu guru sing naraek pangkatna sing naretep gajihna sing aristiqomah dina hirupna tuh sing salamet lahir batin parok milik deket rezeki anggang balai
tapi tempuh lah mun 100.000 panjangan doana. Ayo 50 mah pondokan we. Keur jelema nu ngewa mah bakal jadi jimat rada gelo ustad di jelema. Daro di tukang aya nu ngomongkeun. Naon ngomongkeun anak? Meni ustad teh mau ke jeung minta saweran. Tanu kitu anu bakal ngomong bari teu mere. Diomongeun diulikan teh. Cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Hei para pemuda, hei para siswa, cager lahir, cager batin, jauhan narkoba, arak, whisky, donal, brandy, inek, heroin, morfin, ganja, nafja, naon mata kelenang kana hulu. Jauhan nu mata karuksa generasi muda teh eta. Ngan nyeta lamun ngeuskeun bae. Pan aya di lumur kuring, di lumur kita apa kan teh AO arak whisky donal brandy ai ustad pan kudu nyaahan ulah nyalahkeun cing teh ulah lala johay dangdut sok nyieun ribut maneh mah aon cenata drek nitah tobat cing teh lain teh tobat eta mah urusan maneh salah maneh dora kageger maneh ngan ieu mah cita entong bisi teu ngeulan polisi kumaha jawabanana atuh cenah urang kudu ka mana. Ari cinta di mana nginum naon arak whisky donal brandy cenah bro. Cinta yuk ke masjid, bawa ke masjid gua di tempat TNI. Ari ustad ada nyaahan kanu kitu teh cinta urang sare haduaan, sare. Ai jam 10 meureunna. HP-na disada. Aya nu baheula HP teh Nokia anu aya anceran teh. Jadi lamun aya nu nga-WA atawa nga-SMS teh disada teh jiga bedung. Duh. Nah ada kajar keur lieur sirahna karena adan mah inget rangkama teh kana mik adan lohor jam 10 balatuk teh Allahu akbar abdi ngagebeg hampura rek nyarita kasar ulah diturutan cing teh bal ai maneh adan lohor jam 10 tah bebal asup kana mik da teu anta parah urang teh salemur datang ke masjid kabeh dipimpin ku kades MUI RW RT abdi kuat ngadeg gara-gara maneh cing teh adan jam 10 daro jelema kadar ieu nah ada eta mah teu sieuneunan mana cenah kadesna garelo kitu abong jelema lieur nyebut gelo cita imane nyebut nu gelo ka batur cenah rek teu gelo kumaha ari urang adan lohor jam 10 ka masjid ari DKM adan jam 12 eueuh nu ka masjid dipikir-pikir bener Pak bener cing teh eureunnan kikituan teh ulah nanaonan doraka kudu cager cing teh lahir teh kudu cager lahir kudu cager batin nah ada beletuk teh pangomongna kuat hade alah urang onaman cenah mabok aya nu diinum coba nu di luhur marabok teu ngarinum kitu cing teh aing mane ngomongkeun di luhur mabok naon nu di luhur mabok pangkat jeung kakawasaan dipikir-pikir bener oge si eta jauhan narkoba inek heroin morfin ganja nafka bapak polisi bapak TNI turun ke warga bere himbauan bahwa bahayana arak, bahayana whisky, bahayana donal, bahayana brandy, bahayana inek, heroin, morfin, ganja, nafja sabab rakyat urang teh rakyat bodoh nu teu apal di naon-naon lamun lain penegak hukum turun ka rakyatna teu apal ti mana mata hapunten kamu bapak polisi, bapak TNI turun ka rakyat terangkeun bahayana tentang eta kerjasama jeung pihak sekolah minimal dina poe Senin dicaritakeun kade kitu tah ieu inek bentukna heuh bisa dianggap permen pel KB komo neng para rawur teh ayeuna mah dina kantong budak aya pel KB cinta kanggo naon ieu permen cenah ulut si mamah eta deui kolotna nepi ka teu apik alat kontrasepsi jauhan perkara kitu naon sababna nu bakal wirang adalah inum bapak mata budak soleh teh cager lahir cager batin loba jalma cager lahirna tapi gering batinna ku siri ku pidi ku panasan teu kaopan cegukan jeung punungan cager bager budak nu soleh teh nu bager ngagugu ka kolot mun cokolot nyai sakola teh uih teh ulah sonten-sonten teuing gugu nyai wayahna neangan jodoh teh kudu ka ustad gugu ngarah payu nah ka TNI geus loba teuing ka polisi geus loba teuing ka ustad mah rada hese padahal TNI polisi ustad karakterna beda lamun polisi karakterna teh tegas polisi lebay manya newak penjahat tewak banyak gitu polisi mah kudu bobok kudu dawog kudu hade kudu handaruan TNI ge sarua
lamun TNI ditanyangu geranyangu pasti jawabannya siap komandan. Coba ustad melentong umi parantos nyangu teu acan abi wios urang puasa we matak begung Pak. Matak ketegasan teh butuh. Lamun dina upacara polisi ajeng TNI ajeng kiai ngagabung. TNI bagian maca undang-undang, polisi bagian nyiapkeun bendera, kiai bagian ngadoa. Leres Pak. Ulah pacara kokon. Coba kabayang teh lamun TNI ngadoa, ya Allah. Depan tegas. Bagian ngadoa mah kudu ku kiai, ya Allah, ya Robbi, Gusti Pangeran Abdi, gitu dah. Ieu mah Allah dihoak ku TNI mah tidak. TNI mah bagian maca undang-undang, matak mapahna gagah. Lamun polisi bagian nyiapkeun bendera, kepada sang saka merah putih. Hormat. Rak. Polisi bagian anak. Ari TNI maka undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI bagian anak mungkin ku kiai, da kiai mah kudu lentong manya maca undang-undang, undang, urung moe undang RT bari mau proposal masjid. Di dia karakter beda, di dia tujuan beda, sifat beda, tapi satu NKRI margahayu urang silih hargaan antara jabatan masing-masing. Well, cager, bager lahir, bager batin. Cager bager bener sehukum agama ulik agamana, bener sehukum adat posisikeun hirup adaptasi jeung lingkungan, bener sehukum negara cocok jeung undang-undang kakara. Cager bager bener, pinter nembongkeun nyaah kanu jadi inung jeung bapana. Cager bager bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Keun bae di dieu motong diapalkeun. Ngan kuring yakin ibu geus wangsul ti dieu bakal ngarapalkeun di jalan. Cager bager bakal. Datang ka imahna masing-masing salaki nanya ti mana bieu pangaosan heula dina acara perpisahan barudak. Meunang elmuna meunang, saha nu ngomongna nana gerhana. Naon atuh elmuna? Eta salaki keur barang dahar ibu jaipongan. Cager bager. Insyaallah cek salaki teh eureun ngaji teh jadi gelo iman teh. Ieu mah di dieu ngapalkeun kigituan teh. Lamun polisi geus boga 7, lamun ibu boga 7, guru boga 7, ustad boga 7. Cager bager bener, pinter, singer, jujur, beunghar, aman dunya teh Pak. Matak di Subang aya nu disebut Sungai 7. Lamun di Tengkuring di Cimaung aya Curug 7 disebut Curug Siliwangi. Lamun awak urang ge boga angka 7, lamun langit ge 7 lapis langit, bumi ge 7 lapis bumi, maka angka 7 diguar di dadar eusi nama awak urang. Cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Lamun boga jabatan luhur, boga eta, maka jabatanana bakal dipake melindungi rakyat. Lamun jadi polisi boga eta, bakal jadi polisi anu salamet dunya akhirat. Lamun ustad boga 7, bakal jadi ustad nu soleh. Lamun siswa boga nu 7, moalnya campah ka inung jeung ka guru. Lamun ibu-ibu boga nu 7, cager, bager, bener, pinter, moal dipenta udunan bawel. Muni sekolah teh riweuh udunan we haben. Udunan henteu. Moal sabab nu ngaran hirup cager lahir, cager batin, cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Moga-moga urang nyecingan di tempat eta. Hadirin kaum muslimin, saja melangkung 20 menit simkuring cumarios. Mudah-mudahan doakan para putu putra urang sing soleh tur solihah, ibu bapak atau orang tua sing sarehat, bapak guru ibu guru ge sami sing parat milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi, malahan anu keragrag ekonomi sing dibangkitkeun, anu keruksak rumah tangga sing disakinahkeun, anu keur udur sing disehatkeun, anu keur boga hutang sing dilunaskeun.
wah tararik Pak jika gede keneh ke sekolah ya sakitu nu kabeh hatur sim guring bade ngabujeng ka daerah Semarang mudah-mudahan kurang ditepungkeun deui ku Allah Rabbul Alamin kalian tepung pinuh ku rahmat ti nu maha kawasa sakitu nu kabeh hatur bobo sapanun sareng sapakan mugi agung cukup lumur jebar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura nu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik sidebaran sari tutup lawang si gotaka angkat panangan nu katuhu set dadah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.